Abu Jahal mah teu pernah riat-riat aja. Reungit ilmukeun ka Abu Jahal. Ya. Mata lamun urang teh cetet reungit bisi Abu Jahal, mata alhamdulillah masih dicetet reungit urang teh. Abu Jahal teu pernah. Reungit ilmukeun henteu ka Abu Jahal mah kunaon? Lantaran sieun kusabab henteu kana Abu Jahal eta reungit minum diadab ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon Abu Jahal? Teu salat Abu Jahal. Abu Jahal teu salat. Sehingga kan Abu Jahal sakitu gagahna, sehingga kan ngaku pangeran pan dina wajah saku umayyahna gitu. Sehingga ngakukeun nabi deui Abu Jahal ngakukeun pangeran. Wa naon sababna diantawisna ninggalkeun salat teu barokah umurna. Teu barokah harta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wa taba'us syahwata fasawfa yalqawna ghayya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad bin Jabal akhbirni ya Rasul an amalin yuqaribuni ila jannah wa yubaiduni minan nar. Qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus sholata. Allahumma rabbi shalli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'inna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fa'amna nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fa'amna minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur dan sangat berkarat billahi rabbi Allah Subhanahu wa taala. Nabirkeun mirsakaken kawan sadaya jasa cari sarana berjamaah di masjid dan sami tujuan yang ridho rahmat Allah serta mudah-mudahan langkahna sumpingna kayu masjid dan sababiah kita kenal bersama saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah salamina talipat tercurah haji junjungan orang sadaya Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in tutur di kalangan sadaya salaf mutan. Mudah-mudahan orang saya hasil syafaat dunia dan terutama syafaat berjalan dan kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian ibadah dihormat, masyaallah dimuliakan alhamdulillah. Di kesempatan orang sadaya biasa hadir sababia aya geseran disuati Allah ini kalau sehat beristirahat batinna. Orang sadaya biasa mengangkat dua pandangan mengalami dua sampean. Anu sami mudah-mudahan keparna pandangan urang maka dua sampean urang jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya nyumponan salah serius kewajiban kapaduan di Allah Subhanahu Rasulna sebab dengan cara talabul ilmi. Insyaallah di perjalanan langkah urang sadaya suntingna datang ke pengawasan akan menjadikan perjalanan sahallallahu tariqah ila jannah, akan digampangkan Allah perjalanan orang sadaya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman si gampangkan Allah jalan ke surga Allah, di mana Allah harus diberikan baik ibadah Allah. Mudah-mudahan ridho rahmat maghfirah Allah demi orang sadaya sareng orang sadaya biasa dikumpulkan diriungkeun dibersamakeun Allah
Ada zaman sadayana lebih balas lebih hormat, insyaallah lebih hormat, insyaallah kalau dimuliakan. Alhamdulillah kesempatan dibahas dengan salah satu hadis kata binti Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, akhirni ya Rasul, wartaskan kami ya Rasul, ya kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zannah wa yubaiduni minanar. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wartosan abdi hiji amal hiji pagawean anu eta pagawean teh eta amal teh tiasa ngalebetkeun abdi ka surga Gusti, tiasa ngalebetkeun abdi ka surgana Allah, jeung eta amal teh tiasa ngajauhkeun abdi ti narakana Allah Subhanahu wa taala. Dimana anu mewakili para sahabat termasuk orang sadayana yang kepitua pitutur ti kami Rasul pada melang amalia baik pangetenan sebab amal anu dohirna maupun batinna anu eta amal teh tiasa nambikeun kana surgana Allah jeung eta amal teh tiasa nambikeun ti neraka Allah Subhanahu wa taala. Saur kami Rasul anjeun geus luar biasa. Ieu keun hiji pertanyaan anu eta pertanyaan teh luar biasa anu tak ngajarikeun bawa kebahagiaan dunia terutama akhiratna. Serta Rasul amun anjeun hayang hiji padamalan hiji amal anu amal eta bakal ngalebetkeun kana surgana Allah, adekeun ti neraka Allah, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Mereka hiji ta'budullaha, ibadah anjeun Allah ka Allah. Ini lamun urang sadaya menurut dia hadis mengetahui timan di Jabal yang lebet kana surgana Allah, yang tebih ti neraka Allah, ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arti jelas urang sadayana dilahirkeunana ka alam dunia sababiah urang sadaya gujra ka alam duniana khususnya syariat pangentenan tarekan zaman orang tua urang hakikat kersana Allah Subhanahu wa taala sarta urang gujra ka alam dunia ieu lain kahayang urang, lain istilah kahayang saka kumaha kahayang ibu rama urang. Kan sabab lantaran lamun urang lahir ka dunia sesuai kahayang orang tua urang moal aya jalmi anu hayang ngeun gopet namun pamaget pasti hayang kaset lamun isi hayang geulis lamun ieu kahayang urang. Di urang gujra ka alam dunia kabeh ge pasti mung jalmi jadi jelema anu teu boga kabeh ge hayang jadi jelema anu aya pasti lamun urang. Ngan kulantaran urang gujra ka alam dunia atas takdir ti Allah Subhanahu wa taala, bahasa Al-Qur'an walladzi yusawwirukum fil arham lima yasa. Allah teh anu ngajadikeun anu ngarupakeun urang sesuai kahayang Gusti Allah. Lain kahayang orang tua urang teh kalam dunia. Nah sabab dalam kahayang orang tua urang mungkin urang teh lamun pamaget cenah kahayang kasep ganteng, lamun si hayang cantik, lamun beureum ningal pamangna hayang cenah mancung mung demesnya kahayang urang. Sok aya apa? Urang munajat ka Allah, anu ka Allah. Budak teh hayang kos artis cenah. Ai bapana teh siga artis mah masih ga artis teh. Urang ge curiga tatangga ge ari bapana indung bapana goreng patut, ari anakna kasep, nih budak saha benernya. Disesuaikan ku Allah, ya. Sesuaikan jarak orang tua. Jadi budak urang jadi kos artis sampeurna. Ya yakin urang gerak ka alam dunia teh sesuai anu dipekaeun ku Gusti Allah. Ngan urang sabaraha syariat ngadu ka Allah baik dina 4 sasina, dina 7 sasina lain dina harati urang minta ka Allah seperti kitu ngan urang memberikan permohonan nyuhungkeun ka Allah. Mudah-mudahan sok bahasa apa mun kasep batina cing kasep batin dohir batina lamun cantik cing cantik dohir sareng batin. Tina naon urang diciptakeun ku Allah. Urang diciptakeunna tina cai anu geuleuh gitu. Tina asalna Adam tina taneuh, urang mah tina cai mani anu yakin geuleuhna, malah dina ieu waktu can aya kahargaan sugan diajual cai mani hargana geuleuh kabeh oge. Tina cai mani daging kimpal, getih kimpal, getih kimpal, daging kimpal, jadi weh
orang ayeuna yusawirukum kalau digambarkan istri pamagat ganteng ayeuna cantik biasa jeung anu biasa. Tujuanna naon surah Allah? Atanapi urang ditujuan diciptakeun ku Allah, tina asal urang teh aya jadi aya, tina asal aya teu bisana naon jadi bisana naon, tina asal teh nyaho urang jadi nyaho. Allah na Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan urang diciptakeun ku Allah, diwujudkeun ku Allah, diayakeun ku Allah, diurus diatur ku Allah sagala rupina. Urang teh liya'buduni pikeun ibadah urang teh ka Gusti Allah. Mentak sareng Rasul kamu anjeun jaga lamun anjeun hayang hiji amal mlebat kana surgana Allah, ibadah ka Allah. Ngan wayahna eta ibadah teh wala tusrik bi syai'a. Eta ibadah teh ulah dibarengan kalawan musyrik ka Gusti Allah. Dina arti ibadah urang ulah luar daripada karena Allah, ibadah urang mengharapkan salian diharapkan pieutan ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Nanti urang mungkin ari musyrik mah teu ngan kadang-kadang pagawean urang pagawean dibarengan kalawan pagawean jang anu musyrik. Urang musyrik mah teu, urang mah salat asar, urang sahadat asar, berjamaah asar. Ngan kemungkinan amalia urang amalia nyarupaan orang musyrik. Dari musyrik mah teu, yakin urang sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat nu dihariwangkeun mah bisi amalia urang sadayana katerapan ku pagawean jalmi anu musyrik. Dina arti teu mukhlisina lahudin ibadah urang teh teu karana Gusti Allah. Mun urang ibadah ka Allah dina kitab hikam bahasa latan pauka taatuka gitu. Jadi mal aya manfaatna taat anjeun ka Allah. Sugan urang taat kabeh ka Allah matak jadi mulia ka Allah teh moal kana. Wala ayeuna mal matak kieu maksiatuka jeung mal matak istilahna ngurangan keagungan Allah sesanajan urang masih maksiat. Seandainya umpamana jalmi tawa ka sakampung, sadunia kabeh ibadah ka Allah, Allah mal namahan kana kamuliaan Allah. Sadunia kabeh doraka ka Allah mal namahan kana mal ngurangan kana kamuliaan Gusti. Bari Allah nita ibadah pikeun jadi ridho menang ridho rahmat Allah, lebat ka surgana Allah. Nu teu ibadah kalau disiapkeun neraka Allah, adab duniana terutama adab jaga di alam Jadi kembalina amal sae baik ke urang, amal awalnya kembali bakal ka diri urang. Jadi jelas urang diparentahkeun ku Allah ibadah ka Allah. Naon bae ngan ibadah teh aya disebut mahdoh, aya disebut ibadah ghair mahdoh. Mahdoh langsung ke Allah, ghair mahdoh tanpa langsung aya cukang lantaran heula. Mahdohna berarti urang ngalaksanakeun salat, ieu mahdoh langsung ke Allah. Urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Langsung ibadah ka Allah, munajat ka Allah, ninggalkeun ka Allah sujud sinar sagala rupina, ieu mahdoh anu langsung ka Allah tanpa aya pelantara. Beda urang ngalaksanakeun sedekah, urang ngejakan eta mah aya ayeuna ghair mahdoh langsung tapi melalui tangan manusia heula. Tahu tujuan urang sadayana ibadah naon bae namina mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh kudu didasaran kalawan ikhlas sarta ibadah eta ulah dibarengan kalawan pagawean jalmi anu musyrik lamun urang sadayana hoyong lebet kana surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarta ibadah urang lain keur mulia Allah, ibadah urang keur kebaikan urang dunia akhiratna. Taat urang keur kasayan urang dunia akhiratna, urang doraka, urang maksiat, urang ninggal dosa, kembalina lain terbatur, tapi kembalina bakal ka diri urang sadaya. Manfaat jeung madaratna kembali ka diri masing-masing. Tama mudah-mudahan tambe ti Kangjeng Rasul, pangamot ti Kangjeng Rasul, lamun anjeun aya lebet kana surgana Allah, tapi ti neraka Allah, ibadah cing bener ka Allah, ibadah cing ikhlas ka Allah. Anu nomor kaduana para manjaba sadayana amal ambat amalkeun kana sababiyah ku eta amal urang lebet kana surgana Allah tetapi keur ti neraka teh waktu kimas salata waktu kima kudu ngadegkeun anjeun as-salata kana salat nyatana salat anu lima waktu anu sakadak diperingati perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna nyatana mimitina diwajibkeun salat anu lima waktu saseraja peringatan takdiman wa takriman. Urang ngalaksanakeun salat eta geus ngajadikeun amal anu amal eta bakal ngalebetkeun kana surgana Gusti Allah.
pada akhir hayatna Kangjeng Rasul teh as-salat. Tang sadiati umati teh Kangjeng Rasul teh as-salat. Kade mihape salat. Dina waktu Kangjeng Rasul bari tilat di alam teu masih kene ngawasiatkeun sok kasaha lain keur keluargana tapi keur urang sadayana sebagai umatna. Lantaran salat bisa ngajamin lebat ka surgana Gusti Allah. Lamun teu salat yakin bakal ngadeukeutkeun ka neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya kan para jamaah sadayana dina ayat Al-Qur'an ieu pangintenang jelas ayat Al-Qur'an ngadeukeun jamin ngalaksanakeun salat bakal menebat ka surgana Allah. Tapi jami anu tara ngadeukeun, jami anu tara ngalaksanakeun salat mah yakin bakal pazazaahum jahannam khalidan fiha. Jami anu ningalkeun salat tanpa ya rusuh, ningalkeun salat tanpa ya sebab, maka tajami bakal lebat ka neraka Allah kalawan khalidan fiha langgeng dina neraka jahannam naudzubillah min dzalik. Ku Allah na Al-Qur'an. Pahala min badihim khalqun adamus salata. Pahala bakal aya nu ngagentian pengganti menurut urang penerus mimba dihim sabada urang kolot urang mun diartikeun ku urang walaupun ada salat bakal aya penerus anu nutorekeun kana salat mungkin karuhuna mah teu salat akin ini uyut nama ahli salat tapi walaupun ada salat bakal aya segolongan jami penerus ninggalkeun salat 5 waktu urang alhamdulillah rek salat pancan tangtu anak keluarga urang daek salat. Ya, urang can urang alhamdulillah daek ngaji. Urang alhamdulillah daek salat, tapi can karuan anak turunan urang daek ngaji daek salat. Lamun urang sasakti urang daek salat daek ngaji, pan hese budak teh yang bisa salat hayang daek ngaji teh geus komokeun orang tuana tara salat tara ngaji. Walaupun ada salat, bakal datang hiji turunan hiji terakan anu notolerkeun kana salat. Disebut ya teh nas dina Al-Qur'an anu wajib benerna bae dituna mustahil salahna bakal aya jalmi. Duka zaman ayeuna geus aya, ngeun kemungkinan geus aya zaman akhir zaman modern ayeuna ge jalmi geus notolerkeun geus teresep kana ngalaksanakeun salat. Ada disebut adamu tadi ditafsiran ku sapaling ulama mah lam yahtaqidu wuzubaha jalmi anu teu nekadkeun kana wajibna salat eta teh anu salat. Jadi notoler ke salat teh jalmi anu teu ngayakinkeun ngawajibkeun kana benerna salat. Tercager we keur sasa salat mah keur geuring-geuring mah teu kudu salat eta adu salat teh. Adu salat. Anu salat teh ceuk hiji kaum mah ayeuna harabu ma'adahum. Atanapi jalma kabur jauh tina waksa ngalaksanakeun salat. Bitarki sa'i ilaiha. Jalma teu aya usaha hayang bae ngalaksanakeun salat. Hara-hara we waktu datang salat. Atanapi dina sapari nafsa mah daya teh bitarki surutiha wa arkaniha. Salat mah salat ngeun teu kabawa syarat jeung rukunna. Salat nama bener salat. Eta mah diancamna ku pawailul lil musallin. Salat. Ngeun salatna teu kacanak syarat sareng rukunna. Salat teu dibaca. Rukun salat letak dina rukun salat teh aya disebut ayeuna dina atas ayana anu muqarranah urfiyah aya muqarranah hakikiyah. Ari muqarranah urfiyah mah anu yakin cek urang salat bener eta urfiyah, cek adat ada salat teh kieu mun 4 rakaat tak kudu teu ruku sujud beres eta cek adat urang beres salat. Lamun secara hakikiyah mah salat secara hakikiyah wayahna dina salat kudu kabayang rukun salat anu 17 urang. Ku abdi teh kabayang. Berarti orang mah karek salat teh karek secara urfiyah. Secara hakikiyana margi cek sapalina kaul dina kitab Safinatun Najah 17. Sapalina kitab 18 ayat 18 malah Imam Al-Ghazali mah 20 hiji rukun salat teh. Angka 20 hijina khusuk. Lamun urang nyana kana kaul Imam Ghazali rukun salat 20 hiji ruku anu khusuk nomor ka 20 hijina nol besar salat urang kabehana ge. Nol besar. Geus moal meunang manggirat ti Gusti lantaran urang mah khusuna cana. Cek urang teh kuring mah alhamdulillah ku daekna ge alhamdulillah ku daekna urang. Urang mah karek syukur kala teh ku daek salatna.
Jadi can aya harapan bae dituna salat diterima ku Gusti Allah. Tak sakoba jalmi tu salat teh ka masjid. Kuring alhamdulillah di imah oge. Alhamdulillah di imah oge. Terus ka masjid. Kuring mah daek salat terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngan meureun urang sadayana hayang surgana Allah ari salat lalawara, hayang surgana Allah salat malaweuk. Meureun palebah mana hayang surgana Allah teh. Berarti kumaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuaikan kemampuan orang dina ngan minimal dina urang salat teh ngalaksanakeun salat urang ruboga niat anu kuat, salat urang cing kusuk, salat urang cing ditambah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang ukur sasalatan eta teh ada salat. Salat madaek ngeun teu aya syarat sareng rukunna teh aya. Nambah 17 teh Pak. Teu kabayang. Ngecek sapalena ulama ahli fikih, lamun urang teu kabayang, urang beh teu nyaho teu apa rukun salat anu 17 secara ringkasna 17 teh. Kalau anu pangringkasna rukun salat teh bayangkeun laksanakeun setiap pagawean salat diniatan rukun kabehanana. Ulah misah-misahkeun aya meureun sunat, aya rukun, niatana kabeh ge rukun. Takbiratul ihram rukun sih dia kabeh rukun dina salat. Lamun urang teu apal rukun anu 17 dia mesti entekeun ku urang. Geus memberikan keringanan ka urang gitu. Geus memberikan keringanan supaya urang sadaya benar-benar ngajaga salat anu 5 waktu. Jadi para jamaah sadayana atanapi tarokuha bil ghaflah ya masih kena tafsiran tina ada salat. Anu salatnya bisa dihartikeun ninggalkeun salat kawan poho dina harti teu salat ka mana mang teu salat ka mana ces poho aya teh can lohor eta ada salat pasaupa yulqana goya jangan kitu bakal dijeburkeun ka neraka jahanam jaga duniana terutama jaga di alam akhirat yang teh geus asar geus salat can Allah poho deui bae teh can asar eta teh ada salat yang teh geus nikah isa poho deui bae teh can isa. Poho deui banyak teh can subuh anu akhirna lohor, asar, maghrib, isya, subuh kabeh poho. Mata nu kitu fazazahum jahannam khalidan fiha. Eta anu salat, anu salat. Ancamanana, ancaman anu salat. Kerjana anu natalekeun kana salat ancaman surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantahawana bisolati. Sajalmi anu ngentengkeun, ngagampangkeun, ngababarikeun baik itu ningalkeun kana salat anu 5 waktu aqabahu Allah taala bakal nyiksa Allah kata jama bi 15 uqubatan kalawan 15 siksaan ku Allah bakal dipasikeun keur jalmi anu ningalkeun salat 5 waktu 15 siksaan aya saeutik 15 teh di mana dicicil 15 teh dicicilna hiji ayeuna sitatun min hafi dunia genep keur di dunia keneh wasitatun wasalah satun ingdal mauti tilu dina waktu sakaratil maut anu tipai dicaritakeun sakarat teh model kumaha anu nomor katerasna wasalah satun fil qabri nomor katilu di jero kubur wasalah satun ingda huruzihi minal qabri nomor katilu dina waktu urang kaluar ti kubur menuju alam mahsyar dina dintenan kiamat. Jadi genep di dunia tilu keur sakarat ayeuna genep deui tilu deui dina waktu jero kubur, tilu deui kaluar ti jero kubur. Diacap ku dunia. Mana di dunia? Terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa'am masitatu allati tusibuhu fi dunia. Anapun ari anu genep anu keuna kalau dipasikeun siksa salat di alam dunia. Surah Allah pal awal yanza'ul barakata min umurihi. Yanza' bakal ngalahan. Sa'allahu Gusti Allah di dunia di alam dunia al barakata min umurihi tina barokah hirupna Allah dihilangkeun ku Allah. Ka barokah hirupna. Teu barokah hirupna. Panjang umurna, jag-jag awakna, kuat gatal ngeunteus salat, ka barokahan. Ka barokahan. Ka barokahan hirup. Di mana jalma geus teu barokah hirup yakin moal barokah rezekina oge. Lantaran hirupna geus teu mawa barokah. Hirupna geus teu masalah, hirupna geus teu mere manfaat geus pamokeun masalah perkara dunia. Nah di mana umurna teu manfaat, yakin rezekina ge moal manfaat. Di mana umurna teu barokah, yakin rezekina ge moal barokah.
loba, malah di karungan duit oge. Mas lagi di petian, ngeunawa ka barokah. Awakna cager teu kena ku penyakit. Usum corona lewat, Omikron lewat. Ngan teu salat, anger oh ka barokah. Barokah. Mam sababna lantaran meninggali karena riwayat mah Abu Jahal kan teu pernah riwayat acan. Reungit ilmueun ka Abu Jahal. Mata lamun urang teh cetet reungit bisi Abu Jahal, mata alhamdulillah masih dicetet reungit urang teh. Abu Jahal teh pernah. Reungit ilmueun henteu ka Abu Jahal mah kunaon? Lantaran sieunun ku sabab henteu kana Abu Jahal eta reungit minum diadab ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon Abu Jahal? Teu salat Abu Jahal. Abu Jahal teu salat. Sehingga kan Abu Jahal sakitu gagahna, sehingga kan ngaku pangeran kan dina wajah saku Umayyah gitu. Sehingga ngakukeun nabi deui Abu Jahal ngakukeun pangeran. Kumaha naon sababna? Diantawisna ninggalkeun salat teu barokah umurna. Teu barokah hartana. Hartana lama tak urang sadayana. Ku jelasna meninggalkeun salat ku sabada salat moal aya kabarokan hirup di alam dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ada urang panoyong mah panjang iswa sinar barokah. Rizki nasar barokah, usaha nasar kabarokahan, sagala rupina cing jadi kabarokahan. Kuna landasan dasarna laksanakeun salat anu 5 waktu kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna wasaniyatu nomor kaduana yamsahullahu simas salihin min wajhihi. Allah Subhanahu wa taala yamsah bakal musab bakal ngilangkeun. Sallallahu Gusti Allah sima salihin karena ayana cahaya orang saleh min wajhi tina raraina jalmi anu ninggalkeun salat nu tara salat mah cahayaan beungeutna secara kasarna mah lamun hideung teh heuneung hideung teh ada nu salat mah hideung ge semua herang ka teh naon sababna lantaran mineng kaca mineng wudu mineng salat cek basa kolot kacai kaleuwi jadi kacai jadi saleuwi kadarat jadi salat dia nanti kacai dan kudu daek mandi jeung wudu kadarat kudu daek salat herang tah jalmi tarangna herang ka jalmi ngararaina jadi teu leungit cahaya kasolehanana bada desa dibandingkeun kurang tamaka masa bandingkeun nu tara salat jeung salat tingali we beungeutna kurang ya katingali atuh nu tara salat nu beungeutna eta teh karep ijiran panimpo urang di alam kunaon sabab ku Allah cahaya rarai kasolehan teh geus pamokeun girun muhajirun geus aya jaga dina poe kiamat. Pan dina poe kiamat teh urang diantara urang pake ayeuna sujud teh bakal jadi caang dina poe kiamat. Mati ka hideung mah salat tarang urang jeung kade tarang hideung teh didagor-dagor nya. Me atawa dengan mehong ditaklokeun kana tarang supaya disebut jalmi ahli salat lain eta. Cahaya ciri anu ciri eta teh tanpa hayang urang atas mangawe pilari urang. Para alimul ulama, para guru-guru sadaya anu yakin salehna amal sababina teu nyeprok hideung tarangna tapi ngan aya tapak tina sujudna. Jeung dikeresakeun tarang urang teu kentom salat nya. Coba aja teh kentom salat teu aya. Atawa teh kamenul salat urang teh aya. Naon sababna? Ngan di HP cekal ni Rasul, bae dina cekal ulama, di mana urang sujud dina tapak sujud urang ke salat teh sok aya anu keusik naon bae kitu nya, ulah diusap. Makruh mandi usap eta kesik eta kebul anaina tarang urang dina waktu urang usap rarai karasa urang bakal jadi saksi kicep ketit jaga urang dina poe kiamat. Oh iya nu sok salat. Cing karatin mun ku ukuran urang mah nyeun diskawe sing ka gususana tarang urang teh jaga dina poe kiamat. Cing karenya ku Allah katingal. Ngan kadewe tempat sujudna ulah nu medok ngahajar melirap kesik anu kesik aurkeun kana sajadah. Kunaon hayang keur jaga dina poe lain eta. Bisi urang sujud ka di ayeuna, pas sujud ka beneran aya kebul keur salat mah ulah diusap. Ngan gawe beres pas sampai karasa mani urang aya nu sakitu deui. Ulah antepkeun makruh diusap antepkeun. Tah diusap keur jadi saksi bahwa urang teh pernah sujud ngalaksanakeun salat. Jaga dina poe kiamat jadi cahaya keur urang sadaya. Dan kade ngeunang re salat mah kudu tempat anu bada meunang katerangan ieu keur sejarah kitu disusun. Ya, aya karpet masjid tadi keperukan antep cenah medok naon sababna keur jadi saksi jaga DPR kadeul we marifat anna dapatu minal iman ari kabersihan tina iman ngan bisi da pasti aya wae eta keur meunang jadi sababia jadi jalmi anu tara salat mah teu aya cahaya jalmi anu saleh rupa salehna oge tara salat anu nomor katiluna kullu amalin la yujiru Allah Subhanahu wa taala alaihi nomor katiluna kullu amalin setiap amal anu dilaksanakeun ku eta jalma
kulit amalin ku hese jalma teh layu cirullah mani ganyar ku Allah amal eta jalma inna subhanahu wa ta'ala setiap amalna salian di salat moal dimeunang ganjaran ti Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh puasana getol, ngajina getol, sedekah minang, zakat ngan salat henteu. Catatan eta ibadah salian di salat. Mari catat ku Allah. Puasana mal menang catatan saya. Sedekah namal menang catatan saya. Zakat nama catatan. Naon sababna? Lantaran teu salat. Mari pertama dia bakal hisab kalau jaga dina poe kiamat teh ani salat ditanyakeun. Salat teh. Bener salatna bener sakabeh amalna. Salah salatna salah sakabeh amalna. Mata keur urang sadayana itu ngabeh dina meureun kuncina bahwa ukuran urang bener teh benerna geus bener teh salat urang mun salat urang bener tanha anil paksa iwal munkar. Salat urang bakal nyarek bakal nyegah tina perbuat paksa jeung munkar lamun salatna anu bener. Kumaha mun kieu? Salat ngeureum maksiat jalan eta salat cantan hawa munkar. Riwayat di zaman Kanjeng Nabi. Hiji jalmi anu tara salat kitu, tara salat. Jadi aya di zaman Kanjeng Nabi tara salat teh, mata aya di zaman ge tara salat. Sareng Kanjeng Nabi cerita jalmi lamun anjeun ya Rasul datang tanu tara salat teh ka Kanjeng Rasul. Ya Rasul kumaha abdi teh hayang daek salat, hayang ketua salat. Can aya urang mah nya ngaliung di dieu datang ka jeung anjeunna kumaha carana abdi hayang ketua salat? Eueuh, kabeh ge nya datang nu tara salat teh ka Kanjeng Nabi menta hayang daek salat. Cek Kanjeng Rasul laksanakeun ku anjeun 40 poe, 40 peting tong eureun ngalaksanakeun salat. Laksanakeun eta jamilna. Lohor salat, asar salat, maghrib 40 hari salat. Beres 40 hari cekang Rasul lewat 40 mana bikin salat teh kan beri manina teh 40 poe nyetahna ge ayeuna geus 40 hiji poe maneh salat keneh jawaban cek eta jalma kamu naon abdi salat 40 dinten ya Rasul ari ayeuna kudu eureun salat mah ta eta tangga salat teh lamun urang bener salat urang bener ayeuna ibadah urang ka Allah maka tina pas aja munkar ngan kieu kumaha Gusti da abdi teh salat mau ngan maksiat teu eureun wae wayahna salat ulah eureun salat sekalipun orang can bisa eureun tina masih lainina harti kudu maksiat geus salat lain ieu mah seandainya kade ulah salah nerakeun nya bisi cenah ka mereka dititah bae salatna maksiat teh lain kade ulah salah penafsiran seandainya ieu urang can bisa eureun maksiat can bisa eureun maksiat tapi urang daek wayahna eta salat ulah eureun kulantaran anjeun can bisa eureun tina maksiat sareng Rasul. Naon sabab lantaran awal akhir eta salat dilaksanakeun urang bakal ngerehkeun pamaksiatan nu dipigawe ku urang sadaya. Keureuyeun salat. Ieu mah salat sakali maksiat moal poe komo kitu ya. Da yakin urang kabeh ge maksiat. Maksiatan urang can bisa ilohor ka asar tanpa dosa. Pasti aya masih tetap dina aya hadis anu sanes mah ayeuna di mana orang migawe kagorengan tamhu ayeuna tulikeun kawan ka saya dia lamun urang sadaya nah can bisa ai mudah-mudahan insyaallah ku salat anu husuk salat anu sae kacanak salat sareng rukunna bakal aya ujian heukeun naon kuring salat ari maksiat jalan keneh mah bahasana malah cek ulama mah sagerenna jalma anu maksiat tapi daek salatna moal parah teuing gitu daripada anu maksiat tara salat keureuyeun salatna usahakeun salatna keur ngeusikeun bahwa pentingna salat bisa ngajadikeun tanha anil pasai wal munkar. Nomor kaopatna pada zaman sadayana wa rabi'atan nomor kaopatna la yarfa'ullahu azza wa jalla du'a ila samai. Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u ngangkatkeun mal ninga ijabah. Sallallahu Gusti Allah ayeuna azza wa jalla lahu du'a ila samai. Karena doana jalmi anu tara salat ku Allah moal diijabah doana. Nah, cek urang teh kieu. Si itu mah tara salat tapi diijabah doana. Lain ijabah doa eta mah pajungkeun ti Gusti Allah. Bisi urang eta kudu ningali beungeut urang nyen tamah teh. Nu tara salat teh kudu nyen tamah anu tara salat. kudu ningali beungeut urang nyen tamah teh. Nu tara salat teh kudu nyen tamah anu tara salat. Da di
diijabah ge mau nu sok salat teh hese diijabah na kamu nu tara salat urang datang pagersa abi teh hayang anu tingali heula salatan eta jelema ari tara salat mah teu kudu malah dina katerangan lamun urang datang ka nu tara salat bakal 40 poe mani tarima ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala mun urang ketika ada salatna tinggal ibadahna lamun tara ibadah urang teu makanguntan kana ijabahna lantaran jelas cek di dieu ge mal ijabah duana ku Gusti tapi na dijabah eta mah panyungkeun ti Allah Subhanahu wa taala duniana tapi jaga di akhirat amal meunang bagian jalmi anu saleh anu nomor kalimana wa khamisatu nomor kalimana tamaqahu wal khalaik pidari dunia bakal cecep nyewa kajamu tara salat sahara khalaik ku pirang-pirang makhluk pidari dunia di dunia minimal nu tara salat mah dipikangewa ku jalma barangnya pasok itu karena tara salat mah resep saya mah tara salat ya. Oh sampai eta yakin keterangan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sok aya inkar kana tara salat wajar eta mah siksaan ti Allah margi siksa Allah kana tara salat teh aya kana perkara di antarana dipikangewa ku jalma mata lamun hayang jadi seorang pemimpin salat teh cing bener supaya dipikaresep ku rakyat nah ieu mah aya waktu ngajabat bejana nyalon getol salat geus jadi pejabat tara salat nya heueuh dipikangewa ku rakyat teh tara salat kan ya tara salat anu nomor kagenepna wasadi satu laisa lahu hatun fi du'ai sholihin taya anu nomor kagenepna jalmi anu tara salat moal meunang bagian doa jalmi anu saroleh di alam dunyana mana anu saleh Allahumma ghfirli dunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbani sabira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat maka bagian eta jalmi tara salatna sok sanajan kurang di muslimin muslim berarti doa eta teh dilakeun muslimin muslimat anu tara salatna moal geunap kudu eta doa lamun urang daek salat kurang daek berjamaah geus didoakeun urang ku jami muslimin muslimat lamun tara salat mah sarajan KTP-na Islam cicingna dirangkang Islam keluarga Islam teu salat mah moal kabagian ku doa eta moal kabagian sanajan di muslimin muslimat mah kaitan sapan al ahya'i minhum wal amwat nu hirupna nu geus maot jadi jelas keur urang sadayana Kami Rasul lamun anjeun hayang lebet ka surga laksanakeun salat anu 5 waktu. Lamun anjeun hayang tebih ti neraka tinggal laksanakeun salat anu 5 waktu. Sawihna lamun anjeun hayang ka neraka mun ka surga tong salat di alam dunia. Teh kitu kan. Hayang ka surga salat mun ka surga tong salat. Ngan wayahna hirup di alam dunia. Nah hiji adab ti Allah moal dikersakeun ku Allah hirup di alam dunia dina harta siji mal barokah hirupna barokah hartana. Nomor kadua nu tara salat bakal hilangkeun cahaya kasolehanana. Nomor katiluna moal diaganjar sakabeh amalna. Nomor kaopatna jalmi anu tara salat moal diijabah doana ku Allah. Nomor kalimana jalmi anu tara salat dipikangeun ku zalema. Nomor kagenepna jalmi anu tara salat bakal hirup di alam dunia na ayeuna yakin moal meunang kabagian ti jalmi anu saroreh. Rupina ya salah sawias name genep bagian siksaan keur jalmi anu ada salat. Jadi jelas ayat Al-Qur'an tadi pahala fa min badi walaupun ada salat. Wayahna jaga orang salat supaya turunan orang ulah jadi walaupun ada salat jaga orang ibadah supaya ulah jadi keluarga orang ada salat jaga orang salwe parenta Allah ni parenta Rasulna supaya ulah jadi kena sal aina watamu sawat aina pasaufa yalqauna ghaya ulah jadi jelema jaga di kuburna jaga di alam akhiratna dialungkeun ka neraka jahanam naudzubillahi min dzalik pamudah-mudahan. Jadi tandai kabel nyariosna umparaja numpikeunana. Urang teh salat alhamdulillah tos darai. Urang dalamnya mudah-mudahan aya anu salat urang cini ditarima ku Allah. Salat urang dibarengan kalawan kamusuhanana. Terutama syarat urfiahna cana syarat sareng rukunna. Masalah hakikiyahna di mana orang semakin tambah ilmuna, tambah ina husuna bakal tiba kan sebut ayeuna hakikiyah urfiahna. Mudah-mudahan dari ibadah ke Allah laksanakeun pangaosanana. Mudah-mudahan lain waktu sepanjang beres adab nutara salat sugan orang majin atau kana syaratna atau napi rukun salatna. Anggeun teu apal urang teh rukunna urang jumlahna we tuh jumlahkeun sabaraha hiji 17 kurang teh. Sabaraha hiji rukun salat 17. Naon hiji-hijina 17 we kitu tong dipikir ya. Tong nanya deui nabari kan 17 itu. Ceuk saya teh ceuk dina sapina sabaraha 17 geus 17 tong loba nanyakeun.
Seperti mah 17 kayak orang haji sanes waktunya. Mudah-mudahan cing tambah ilmu tambah amal yang terpenuhi. Terutama orang mampu ngayakeun kesempatan yuswa. Untuk geseran orang yuswa ya Allah. Sehatkan yang salira sampai bisa kan yang haleka, bisa kan yang lepat, cuaca bisa kan yang nempok, cepil bisa kan yang pik. Laksanakan kewajiban orang ya Allah. Terutama salat anu waktu. Amin ya Allah. Alamin. Mudah-mudahan para pengawasan dan sabadiah dan sifat min kulidain lalu beserta nyawa terutama nu dijabut dari kepangersa kesepuhan di sana Pak Ujar mudah-mudahan bersama Allah Subhanahu wa taala seandainya panten para tos ayeuna eta nyawa teh kedah sehat deui mudah-mudahan ningali sehat dan sabara beri Allah Subhanahu wa taala seandainya eta nyawa teh ngadekeun sabadiah tilana ti alam dunia lain hati ngan maafkeun ngan model kitu lamun sae pisahatan sudah engasan sabera bini amun dipersakeun para tos titis tulis ti Gusti Anu Maha Suci bagian ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan eta panyawa cing jadi kiparat kana dosa eta panyawa tengah jadi ridho rahmat maghfirah ti Allah sarta di mana dipunut kalau ge cing aya dina ridho rahmat Allah matna husnul hatimah nyana ka saya kabarokah dunia ro akhiratna jadikeun raudhatun min riyadil jannah amin ya Allah khusus muga urang sadayana sami hadir keluarga urang bojo urang para putri-putri urang sadaya darama pamuda yang sehat sampai rapi hari ini para sehat cinara sehatna dijaga diraksa menurut wabah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.